Sampurasun para mitra pencinta dongeng ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka 3 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagian anu ka 3 nya. Kumaha salajengna? Sor cikopina, parasamakna, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, antung-antungan di tengah jalan. Dungpak dung, dungpak dung, dungpak dung 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 dungpak. Para wargi sadayana, harita di ruangan operasi katempo aya 4 dokter kaasup dokter Yadi pada geus ngariung layon anu ngecepat nangkarak baeud dina bangsa. Saurang oge taya anu cumarita kayaan pagalo jeung hawarohangan anu tiis camewek. Segomo lamun ningali beungeut layon, beungeutna geus mimiti geuneuk gareunteung. Eta layon can waka di kukumaha. 4 dokter kabeh ngadon anteng nenjokeun beungeut si layon. Dina hate masing-masing pada keketegan. Dumeh nyang hareupan layon anu kiwari asa beda jeung asa aya rasa kahmir. Beda jeung yang hareupan layon-layon anu biasa. Padahal lamun ngitung-ngitung pangalaman mah lain hiji 2. Layon anu diotopsi ku maranehna teh geus aya meureun kana 100 leuwihna. Ngan yang hareupan layon anu eta jiwa kadokteranana kabeh ngadak-ngadak leeh. Maranehna kalah ngajaranteng matung jiga kasima. Sabot keur aranteng ngaharulang leungeun kenca si layon ujug-ujug ngaleper using. Tuluy garawak nyekelan kana leungeun dokter Yadi. Aduh. Atuh dokter Yadi ngalenyap luas lain di kieuna. Gancang metot leungeun satarikna.
teterjelan hayang lepas tina cekelan eta layon, tapi hese cekelan layon bener-bener kuat jeung pageunake. Aduh pak tolong pak tolong pak tolong aduh ieu benyeng gorowok dokter Yadi kanu sejena minta tolong. Kayaan di jero operasi jadi pahibut tilu dokter gancang mantuan metot rada lila nu akhirna leungeun dokter Yadi bisa lepas oge sanajan nyesakeun tapak ngagaleng hideung dina pigelangan dokter Yadi. Eta sorasoang ngadon ngaganggu ke heula antosan pamiarsa sakedah. Ruas kareureuhnakeun harita opat dokter pada ngajauh heula ti layon. Kabeh baradami kumaha hadena. Pangpangna bingung hasil otopsi kudu buru-buru katarima ku pihak anu berwajib poe eta keneh. Saheulaanan opat dokter merhatikeun deui si layon tenget naker. Hayang mastikeun kayaan geus aman atawa acan. Palias bisi aya kajadian deui jiga anu cikene. Sanggeus rada lila si layon eueuh reaksina naon deui. Ngalempreh teu usik teu malik. Atuh opat dokter buru-buru ngalakukeun otopsi bedah luar. Satu tas operasi bedah otopsi, opat dokter langsung nyatet sabaraha anu kapanggih tina eta layon. Buah tina sidik jari-jari leungeunna. Nya kitu deui dina gen, DNA sarta nu sejena. Kabeh dipariksa. Sanggeus dipariksa, kabeh dipasrahkeun ka tim penyidik pihak anu berwajib pikeun panalungtikan anu leuwih lanjut. Rada nguras tanaga memang segomo kawani jeung pikiran tangtu leuwih kaperes. Kaciri dokter Yadi leumpang ngalenghoy muru karohangan pribadina. Sup ka jero laju mebeutkeun maneh kana kursi kantorna. Aduh, cukup rewet oge neuleuman masalah layon anu ayeuna mah. Jaba nalika tadi keur bedah operasi eta soang ngagandengkeun bae. Aya-aya we halangan harungan teh. Aing jadi hese nyokot kasimpulan. Sabab kayaan layon teh teu ilahar. Aneh. Hasil otopsi sabenerna teu ngabuahkeun hasil. Tapi kapaksa nyieun rekayasa kasedak ku nyieun laporan ka pihak nu berwajib. Aneh, memang aneh. Kitu gerentesna dokter Yadi. Bari nempuan pigelangan leungeunna anu geuneuk hasil dicekel ku layon tadi di ruangan operasi. Teteupan dokter Yadi tuluy anteng kana bodasna lalangit kamar. Teu ngicep-ngicep manehna terus narawang jauh. Nimbang-nimbang kana sabaraha kasimpulan. Red. Dokter Yadi ngareret kana meja. Maksudna marek nyieun catetan. Tapi samar-samar dina mejana jiga aya coretan-coretan tulisan. Tulisan anu ngalemeng nu meh teu jelas. Nya. Lamun disidik-sidik memang coretan tulisan teh lain coretan tinta atawa spidol. Tapi coretan tapak keleungeun. Bubuhan mejana dilapis ku kaca jadi tapak leungeun oge sok katenjo ngalemeng. Dokter Yadi harita beuki nenget-nenget kana eta coretan. Bre, jelas ayeuna mah. Eta coretan teh lain coretan biasa, tapi sabaris tulisan. Kalawan lalaunan, Dokter Yadi macakeun eta tulisan.
jaga diri ulah nepi ka jadi korban ka-13. Teg beres maca eta tulisan, hate dokter Yadi ngadak-ngadak ngararei tegena. Heran campur teu ngarti kana eusi maksud eta tulisan. Hate kekategan, pikiran rungsing sabab keur ngadengikeun dongeng sora soang haben disada. Tapi teu naon daripada teu ditulikeun mah ngadongengna. Kuatir ka para pamirsa sadayana anu mika memet kana ieu dongeng. Nya naon ieu teh? Naon maksud ieu tulisan? Saha nu geus kumawani nulisan dina meja aing? Naon maksudna cenah? Gerentas dokter Yadi bari ngajauhan ti eta tulisan dibarung ku paroman tegang. Rutret manehna rurat-reret bisi aya jalma sejen di eta rohangan. Tapi sanggeus direretan sakuling bungking eta rohangan, didinya eueuh sasaha ngan ukur manehna sorangan. Dokter Yadi coba nenget-nenget deui kana eta tulisan. Sabaraha kali eta tulisan dibaca, tapi tetep teu ngarti naon harti jeung maksud sabenerna. Titip jaga diri ulah jadi korban ka-13 teuing naon maksudna. Bakating ku panasaran, dokter Yadi terus kaluar ti rohangan gawena pikeun nepungan sabaraha suster anu mindeng laresup ka ruanganana. Sakabeh suster anu biasa laresup kana ruanganana saurang-saurang ditanyaan teu kaliwat. Suster ina oge anu ngevakuasi layon di tempat kejadian milu katanyaan. Meh sakabeh suster saenggeus ditanyaan kabeh ngabarige kasup suster ina. Laras Pak, sumpah demi Allah abdi mah teu kumawantun curat-coret dina meja kerja Bapak. Bade naon atuh teu aya guna sareng mangpaatna Pak. Walon suster ina mereka jelasan. Leng dokter Yadi beuki ngahuleng, beuki ngarasa aneh ku ayana eta tulisan. Saha atuh mangklukna anu geus nyieun eta tulisan jeung iraha nulisna. Di balik rasa kaheran, dokter Yadi mimiti ngarasakeun aya keanehan. Pirasat-pirasat goreng mimiti minuhan pikiranana. Tapi gancang dokter Yadi ngadalikeun diri bari nyarita ka suster ina. Nya teu sawios-wios ari sanes buina mah. Mung abdi teh daros wungkul, ieu mah bilih bu ina heureuy-heureuy iseng-iseng curat-coret dina meja abdi. Cek dokter Yadi. Kangge naon atuh Pak? Taya damal pisan curat-coret dina meja Bapak. Kirang etika sareng tata krama Pak. Banget kurasa tagiwur antukna jam 4 sore keneh oge. Dokter Yadi gura-giru beberes. Beres kitu gancang nuju kana mobil sipikna anu diteundeun di parkiran. Barang sup kana jero mobil kebeg. Dokter Yadi ujug-ujug ngarenjag kaget. Jajantungna sarek coplok. Panona molotot neuteub kana kaca mobil anu saeutik ledrek ku kabul. Lain ku ledrekna kaca, tapi dokter Yadi kasiak kaget nempe tulisan dina kaca nu ngajeblag. Tulisanana teu jauh beda jeung tulisan anu aya dina meja gawena. Ulah coba-coba ulu biung lamun teu hayang jadi layon. Kalawan bari ti buburanjat, gancang dokter Yadi keluar ngelap kaca mupus eta tulisan anu corak tulisanana meh akur jeung tulisan anu dina meja kerjana. Rengsek kitu sup dokter Yadi asup deui nyang sayakeun maneh kana jok lalu laju renghap ranjung
nenangkeun diri. Kesang tiis mimiti renung dina tarangna. Aya naon atuh nu sabenerna? Saha anu geus nulisan saperti kitu? Naha aya hubunganana jeung kajadian anu kiwari ku dirina keur diteuleuman. Sajongjonan mah Dokter Yadi nenangkeun diri jeung iskin pikir sarta miceun pikiran-pikiran anu goreng tur arane. Sanggeus rada tenang, Dokter Yadi gancang nyetarter mesin mobil sipikna. Ren cius. Laju eta mobil teh digas atuh ngageleuyeung eta mobil teh. Para wargi sadayana caturkeun dina wanci peutingna. Wanci geus maju ka peutingkeun. Kala peteng nyimbutan alam di sapapak buana pancatengah moekan insan anu aya di pilemburan jeung padayeuhan. Jalanan di dayeuh katenjona masih cukup rame. Kendaraan timiti mobil jeung motor masih ketempo lalar liwat. Samalahan di trotoar jalan masih rame ku nu daragang lapak peutingan. Seperti tukang nasi goreng, pecel lele, kopi tinyu jeung sajabana deui anu geus pasti moal sepi ti nu meuli. Pasti bakal rame wae kadang nepi ka isuk deui. Tapi di sela-sela ramena alam peuting padayeuhan, kayaan beda pisan jeung di hiji jalan anu lebahna aya di pasisian deukeut ka pilemburan anu katelahna Jalan Cisaat. Di mana di eta jalan sawatara poe ka tukang geus aya kajadian Rajapati sacara aneh. Eta jalan sabenerna lempeng henteu bulak belok ngan pedah ngemplad aya kana 2 kilona. Jadi kadang disungsi ku jalma borangan mah asa jauh. Sisi kenca katuhu masih rembet ku tatangkalan. Katambah lampu jalan oge pareum, jadi nambah-nambah kayaan jadi geuman. Warga pilemburan anu apal kana sejarah eta jalan geus pasti moal daek pikeun ngalanto wanci peuting kadinya. Kabeh geus pada apal saha nu ngageugeuhna eta jalan. Alih-alih beda sikap jeung urang lembur anu wegah ngalanto peuting ka eta jalan. Di arah wetan katempo nyalemprung 2 motor ngalaju tarik anu ditumpakan ku 2 urang lalaki bari ngabaronceng awewe hiji-hiji. Umurna masih kawilang ngarora keneh. Bari beboncengan dina motor kabeh pada cari cihilan, garogonjakan, awor jeung sorak kenal lepot anu ngaberebet tarik. Ilaharna kangaranan barudak ngora anu keur memejeuna mangkak rumaja atau disebut ABG teh. Pastina bakal kurang wiwaha, kurang merhatikeun sagala tata krama jeung tatakon lingkungan. Loba gaya hayang ka alam, hayang katanggar. Maranehna jiga nu teu malire lamun ngaran Jalan Cisaat geus jadi kacapangan balarea meh sabibir hiji. Teuing poho, teuing pada hayang kapuji ku bebenena masing-masing meureunnan. Jadi eta 2 jajaka anu ngabonceng wanoja teh eueuh kasieun. Ngadon ku gorowokan silih tembal bari ngagerung-gerungkeun gas motorna. Gasep. Hadena sorak kenal pot wingnya. Hade teu. Hade teu. Cek nu saurang ka baturna bari ngadilak hayang kapuji ku awewena.
hade son hade. Tapi ente mah asa teu boga lilinggeran euy. Banyak knalpot mobil carry diterapkeun kana motor, asa teu nyambung. Jaka sembung mawa bedog teu nyambung euy. Tembal baturna. Da nya, lamun nempo mah teu ngimbang antara awak motor jeung knalpot. Motor bebek modifan jadi katenjo aneh, pedah knalpotna ngalonjor panjang, ngagalabag ka tukang. Ieu teh inovasi terbaru euy. Moal aya di saujung jaya mah. Batur mah make knalpot racing, uing mah cukup we ku knalpot mobil carry. Jadi alus. Inovasi sih inovasi, tapi motor maneh juga corong pabrik tahu. Tuh nya ilaing makalah ngaledek kitu ka dewek teh. Lain ngadukung ka aing teh ngadon ngaledek. Nya ngadukung wae atuh wing mason. Malahan anu leuwih alus lain ku knalpot mobil carry euy. Ku knalpot naon atuh? Cek si Samson penasaran. Ku knalpot dam truk anu Haji Udin teh geuning. Tuh balik bisa. Tapi ke balik bolnya nya moal atuh. Sugan teh heueuh anasi dengekeun. Tapi lamun dipikir-pikir mah nya oge nya euy. Alus jigana motor bebek make knalpot dam truk. Isuk penting mah urang bongkar we knalpot truk Haji Udin. Urang terapkeun tadi las kana motor wingnya. Ieu ayeuna mah urang merapat dulu di sini yuk. Hayo. Cek si Samson tuluy ngeureunkeun laju motorna. Atuh si Dasep oge sarua reg ngerem motorna. Tah, pan sepi di dieu mah euy, meunahon. Cek si Samson bari luak liuk merhatikeun sakuriling. Jerut manehna turun tina motor, dituturkeun ku tilu baturna, awewe dua, lalaki hiji. Duh, nah make eureun di dieu atuh soan. Ieu teh pan jalan Cisadin. Cek si Dasep manehna gancang sadar tur ngabejan ka si Samson. Lamun maranehna kiwari geus aya di salah sahiji jalan anu panghara-haraeuna di daerah eta. Mohon, ieu teh jalan Cisaat. Kumaha ari si Samson? Kala eureun di dieu geuning Tanya bebenena si Samson bari culang cileung teu geunah hate. Justru eta di dieu teh pan sepi atuh sayang. Nya bade naon kalah liren di tempat sepi kieu Kang? Bari jeung ieu teh pan jalan Cisaat. Kamari dua poe ka tukang teu salama. Kajadian anu lah, tenang atuh nyi, tenang. Sepi jadi aman, tenang. Ya emang bade nanaonan di dieu Samson? Meunangan sepi kieu. Pan urang teh rek cabe-cabean atuh. Dasar si Samson ari geus datang adat balaka sadutna teh pasti kitu. Embung cabe-cabean mah. Memangna abi teh rujak bebek gitu kan? Tembal Nyi Esih bebenena si Samson. Puguh ngeunah cabe-cabean bari ngabebek teh komo leuwih pedo. Nyari embung cabe-cabean mah kumaha lamun urang terong-terongan we atuh. Cek si Samson kalah beuki purunyus. Najis komo eta. Sugan teh nyawe rek ulina lajo pongdut, cepongan dangdut. Tapi kalah dibawa ke tempat kieu, geus lah abdi mah rek balik sorangan Pan ke oge urang rek lalajo. Ayeuna urang usek-usekan heula sakedeung di dieu mengpeung sepi. Engke mah di ditu tempat rame kudu niangan hotel. Mayar deui beak atuh duit jeung abok teh euy. Geus di dieu wae. Samson teh kenging kikituan dosa ulah eta teh Kang. Walon Esi. Sanclom moal naon beureun nyi?
moal naon kumaha? Urang pancan kawin. Kumaha mun abdi jadi ka? Lah, mun nyai jadi mah jadi reuna. Keun we akang tanggung jawab atuh nyi. Cek si Samson. Kitu nate bari ngarawe leungeun Nyi Esi. Ngan gancang ku Nyi Esi dikepeskeun. Haling abdi marek balik Ulah sok nekat gitu sih, ulah nekat. Baik haling abdi marek balik. Alim cabe-cabean abdi mah. Alim dilekui. Bakat ku ambek Nyi Esi ngiciprit indit. Si Samson kalah melongkeun bari garo-garo teu ateu. Duh, ayang, kamana atuh kalaka ngaliwas gitu? Edek moal cabe-cabean teh atawa terong-terongan. Sajongjongan mah anu tiluan ukur nenjokeun ngagidigna Nyi Esi. Anu nepi ka ngilesna kateureuy ku beleg-begna poek peuting. Tapi lila-lila si Dasep sadar kana kayaan. Son. Lain ngajanteng kitu se teh. Buru-buru gua susul si Esi. Mohon Samson. Kancang udag si Esi. Karunya indit lempang sorangan. Bari tempat seperti nu kieu. Kancang. Cek Nyi Yeni bebenena si Dasep mairan. Lah, keun wae da melwanieun manehna mah indit jauh oge Sep. Manehna mah borangan, komo ieu di jalan Cisaat. Sakedeung deui oge pasti bakal balik deui geura. Hayang dianturkeun. Si Samson ngarasa yakin lamun Nyi Esi moal wanieun indit jauh. Komo ieu di jalan Cisaat anu katelah jadi jalan pangsangetna. Lain kitu son. Bisi manehna nekat bener-bener balik lempang sorangan. Mangkaning pan jauh atuh ka imah pangbalikan Nyi Esi teh. Cek si Dasep coba ngelingan deui ka sobatna supaya nyusul bebenena. Bubuhan hatena geus tegenah rasa. Melang lamun seug Nyi Esi bener-bener nekat balik sorangan lempang ka imahna. Nu duaan nyaeta si Dasep jeung Nyi Yeni eleke sekeng tegenah cicing. Beda jeung sikap si Samson anu kalah tenang-tenang we jiga teu ngarasa melang ka diri Nyi Esi. Tenang atuh barudak Tenang, welkeun tenang. Si Ayang Esi mah moal daekeun indit jauh. Eta mah keur intermejo lah. Tenjokeun we geura sakedeung deui oge bakal jebul datang. Bari ngageroan, Samson, tik geura bakal kitu. Cek si Samson keukeuh yakin lamun Nyi Esi moal wanieun indit jauh. Sadetik, 2 detik, samenit, 2 menit, nepi ka saparapat jamna tetela. Anu didagoan teh teu katenjo ngelol-ngelol. Duh, Samson, guru susul si Esi hariwang Yeni mah Cek Nyi Yeni beuki morojengja. Dielingan kitu sarta dirasa aya benerna si Samson mimiti sadar. Yajang Esi. Di mana Yang? Di mana? Ka mana? Gerona si Samson tuluy lempang ke arah inditna Nyi Esi. Si Dasep jeung Nyi Yeni oge nuturkeun di satukangeunana. Si Esi, ulah nekat kitu hayu urang balik si. Nu tiluan kompak ngageroan nyalukan Nyi Esi. Tapi anu digeroan teu katenjo ringkang-ringkangna acan. Nu aya ukur meredongna jalan anu hieum ku rajegna tatangkalan. Rarat reret, culak cileuk ngan henteu ari culak colok mah. Maranehna tiluan laleumpang bari rurat reret ningalikeun sakuriling eta jalan. Si Samson leumpang ti hareup, sedengkeun si Dasep jeung Nyi Yeni leumpang di satukangeunana. Si Esi, ulah kitu atuh, hayu urang balik sih. Si Samson jeung 2 baturna
mimiti tegenah rasa geus aya kana 100 tumbakna manehna nyusulan Nyi Esi tapi Nyi Esi teu katenjo. Duh kumaha atuh sowan buah-buah si Esi teh bener-bener nekat balik lempang sorangan beureun sowan teuing atuh sepah asa pira aku si Esi wani balik sorangan di tempat kieu apanan jauh ka imahna teh nya tapi mana lamun aya di dieu si Esina geuning teu katenjo euy teu kapanggih nya urang coba we udah geula sep bisi manehna ngadagoan di tungtung jalan hayu cek si Samson bari ngagancangkeun leumpangna tapi karek oge ngalengkah na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see wadia balat ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu sabab sora soang anu ngajadikeun roke. Hayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.